kain kaknya ayeuna mah loba pisan imah anu aralus teh nu barareunghar meni mararake CCTV nya kanya. Ngapa mana eta teh meh aweuh nu maling. Jadi misalkan aya nu maling teh karekam ku CCTV mangana. Oh, itunya tapi lebih canggih keneh CCTV tetangga Mang Anu sia Kak. Maknya mana emang leuwih canggih kumaha kitu? Nya CCTV tetangga Mang Anu maka hebat natenya bisa ngaluwihan buatan Jepang tanpa kabel, tanpa listrik, tapi kemampuan anak hebat Kak. Wah maknya mana emangna kumaha kitu kemampuanna? Tah kelebihanana CCTV tetangga makanya mampu memperluas carita, mampu ngabolak-balikeun fakta, jeung mampu memperluas carita tanpa kudu dititah Kak. Wah eta mah teu mana CCTV berjalan. Ya pisan pan CCTV tetangga.